sedang dingkeun ieu hari panyen bae rasa apa mengertieun penting panggamkeun ieu haluan pangjurung kabuktimu keur gandrung
Gedungan tepung jodohna dinten kamari orang pahet sati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari orang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun wasna nyumpar lamunan ngundar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patahe janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna dinten kamari
Sang Tunggara ngaguar lalakon hiru ngahudang kapanasaran jinak nadata ngan dina lamunan aya katresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misahkeun raga hareupan pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan hayang kiwari tinggal kahayang buktina teka sorang tempatna dina kau nu herang ngagenclang bari ngalingkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan aya katresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misahkeun raga hareupan pinangih jeung kabagjaan panukur dina lamunan tinggal kahayang buktina teka sorang tempatna dina kau nu herang ngagenclang bari ngalingkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan tempatna dina kau nu herang ngagenclang bari ngalingkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang ngagenclang
Caang bulan urut Situ patenggang ngahibaran katresna rek datang nu aroyat camarakat tepat angin ngoyakeun kasono urang Caang bulan urun Situ patenggang narawangan jalan kaendahan di papaes camara nu marintingan mampaes bagja utuan sasi mulut malam 14 bulan ngeprajaan di sisi patengang Itinya mengket pakeje gedekna nulayet mukeget nangkep inaan pulang sasi mulut malam 14 bulan ngeprajaan di sisi patengang Itinya pahet pasti nisa hati ku kerestana Gusti hamo ulah ingkar janji Caang bulan urun Situ patenggang narawangan jalan kaendahan di papaes camara nu marintingan mapaes bagja utuan sasi mulut malam 14 kerajaan di sisi patengang Itinya mengket pakeje gedekna nulayet mukeget nangkep inaan pulang sasi mulut malam 14 bulan kerajaan di sisi patengang Itinya pahet pasti nisa hati ku kerestana Gusti hamo ulah ingkar janji
cinta orang tos laksana asih kabiruyungan baca tinekanan tepung di balai nyunjung orang duaan duh peting mungkaran di bulan Januari orang ngahiji alir lalayaran di galuran cinta lautan asmara duh peting mungkaran di bulan Januari asik kasungsi tembang kasmaran galindung tabacan mepen deduaan nalika muka jandela segerna hawa nyusup ke jerong dada endahna alam awar jeung kabaca namangsa cinta orang tos laksana asih kabiruyungan baca tinekanan tepung di balai nyunjung orang duaan duh peting mungkaran di bulan Januari orang ngahiji alir lalayaran di galuran cinta lautan asmara duh peting mungkaran di bulan Januari asik kasungsi tembang kasmaran galindung tabacan mepen deduaan enjing duh enjing nalika mukakeun pantun brai srangenge musapan pamenteu dedeung ngawitan tebang paamprok dina bis kota pusat tujuan ngajuk-juk gedung islam calik ngarending sabangku duaan hate takiur sok samaratan ejol aya cinta nyaliara dina dada hate rumasa kabandang cinta
dada hati kumasa kepandang cinta Palepas jalan setia budi manehna muka carita salam kenal salam patepan hati ratu ketunggulan Palepas jalan setia budi mekarna rasa kacinta Palepas jalan setia budi
Majeng katilu nah hati begitu iu sok inggih engkang harita pinanggi jeung pancabaya buah cinta duaan kiwari atos capetan sok sering naroskeun bapa di walet keclak cimetan munas mangsa hukum si kasoran ngariung tanya kaman najan hirup urang ngan pas-pasan regreg urang teu aya kawan geuning ayeuna engkang teh nonton lami taya hibar taya beja aki rek nyusul ka mana saukur keclak cimetan majeng katilu nah hati begitu iu sok inggih engkang harita pinanggi jeung pancabaya buah cinta duaan kiwari atos capetan sok sering naroskeun bapa di walet keclak cimetan munas mangsa hukum si kasoran ngariung tanya kaman najan hirup urang ngan pas-pasan regreg urang teu aya kawan geuning ayeuna engkang teh nonton lami taya hibar taya beja aki rek nyusul ka mana saukur keclak cimetan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Vlog. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah menonton video saya dari seluruh penjuru dunia ya. Pesona jalan-jalan diiringi dengan pemandangan ya, ngevlog sambil mendengarkan lagu pesona. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya channel saya. Terima kasih yang telah bergabung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan terus sukses buat teman-teman yang telah menonton video saya. Oke, nanti ketemu lagi di video berikutnya ya di channel saya seperti biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.